saha kepada kahibur di bumi nama Pak Haji Dinar teh Maiwong apa dia terpikir harga bilu baiklah sangat abada umat kepada kehamilan percaya pada tanya Allah Makan semuanya
Rupi gentingan nyipat geni pawanyangan sadaya kerasa pangeran abang menyambut kuda ada masiru puker sama melara dalam dunia pegawai berbeda-beda pegawai berbeda-beda Mendra winulan sastra tinuara panjiang ngawus nengi kanda Purwantara Masane Purwa opo Purwa hartosipun wiwitan Tara opo Tara hartosipun kraton Karaton mana Karaton ingkang diango jejer cinarita boten wenten malih Kejiapi di Jonggring Salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda yang otipati Jagat Nata Batara Guru sampun lumungsur saking Kraton Himawat saiki sampun wontening Kraton Bali Mercukunda Karaton anu ditaretes ku inten Rinu Umi murup mubiare kadia kunang-kunang kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantes sengit kastori angin-anginan ngemprang gamelan silokananta yang ngotipati sampun wontening setingil binatur rata lengaking dedampar dan tapi nalipiting sosok sari nenggana waretna
lemek babut prangwedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan ngahaturanan lingih resi neradayu resi guarsi kaneka putra saking sidi tudal alayan satria tenjomaya batara indra sami wontening pagelaran Jawi keraton bale mercukonda sami tungkul hamar geludat nyemah dari mangsabda ajri ningali pamor hyang otipati jagat nata ya iki watak wantos hyang otipati jagat nata dudu wong samanea pranyata praja triloka Tri hartosipun tilu loka alam luhur alam maya pada alam kedua alam madya pada alam katilu alam marca pada sadayana ayat dipingpin ku hyang otipati jagat nata ya nanging dina waktu siya hyang otipati jagat nata nuju ngungun nganglu bingung nu teu manghitung-tung susah mana nu taya sudana gunga marudahna masyarakat marca pada ngeunaan kajadian alam sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui sok sanajan sang hyang kawasa aya nu langkung kawasa nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya tinun ing pasewakan busana maneka warna sang hyang otipati jagat nata ngahaturanan lingih duta ning sawarga resi guarsih kaneka putra yu resi nerada yaitu boten kantun batara indra satria tenjomaya nganti kakau daling lisan mekaten pengantikanipun Kakang Panjin Rada oge anak King Indra ya kaharep piukna kasih nun adik guru puputon kemang kadaton semakin para juata para sangat pun kakang nampi kana pembagi salira adik guru kalaya nonyok sumangat ngahaturkeun semakong arsana maya semakun kakang adi dedampa sampean pangersa kalih nati eta aku tina naon rupiah kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang
Katilu perkawisna aya pikersaeun naon kula panjenengan adik guru kersa kangge ngeusir linggih pun kakang dina waktos ayeuna. Kakang Panjinrada kaula pujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwa tengen simpen pulungi hati pun dening mastaka. Wah, nuhun adita. Kalayan urang saling maklum tina naon rupiah kalepatan kang. Ih nuhun. Katiluna memang kurwa dihaturanan linggih aya hal anu bade dipadungdengkeun. Aya hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru. Antos sakedap Indra kahareup kaula. Itu nya anak buah. Amoy kapayun kase. Sawiyo sakapidiwe sawiyo. Aya pusararono. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan karena pihak pembagi layan ujuk sumaga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini dan pasampean pangrasana Madewaji Indra kaula diterima pujastuti hidup ku ama kahonyuk rama uwa nuhun bager nuhun punten kapenggeran kuanya iswa enggak buah tangan ini aya naon tansah diajeng-ajeng aya pikersan naon ieu parasa Kakang Panjinrada kaula anu mawi urwa dihaturanan linggih teu aya sanes samukawis masono leras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula timalan kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panjinrada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka negeri sebaraga ka negara. Adi guru asa kaange asa jagjag akang mah sayogi wae. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakak. Paripaos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngange kapun kakang akang mah kajeun ngabeca. Paripaosna semohon betah akang teh dieu teh adi betah. Nu mawi awak rugi ka montok ieu ge marukana. Bebas seuri bebas nuhun kang timal seur baraya ongkoh akang teh amui sungsong ai rezeki teh geuning teh ditu ti dieu alhamdulillah lumawi katilu perkawisna mah kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampi sawarga geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh wah numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayung kaula pamimpina leres moal henteu adi nu mawi urang sadayana Kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun cagar rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun tetapi ngalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin taeta tahu kuha sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya Pramudita ayeuna beda jeung baheula laras hareng-heng ku dedengean masyarakat dunya tengah marudah
kuayana kejadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledak belah wetan letak can rengse belah wetan geus sing cararowok belah kulon rehekna di belah kaler dina waktos ayeuna sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia geus mung wanoh deui jeung manusia dabongan manusia na meureun nyaeta teu loba nyukurkeun kanu kagunganana sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan kantenan diimbangkeun ayeuna diruksak ku manusia katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema ayeuna jelema geura orai di aralaan orai ti mimiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alaan beak orai beurit loba kan ajab eta dek dikamanakeun iman manusia ngalabelut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun endogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet-salecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba diruksak tina sakarupa pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuing untung aja Pak Haji dinan marukana atuh da anu sadar karek 3 urang anu teu sadarna 7,5 juta da parantos teh saimang atuh. Rek teh balan teh. Tah kitu Kang. Kitu Uhud. Jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab. Urang. Da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun. Ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik kitu nya wayahna we adik urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan leres nu mawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertangungan jawab salaku ais pangampi laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kejadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernagara sadar bermasyarakat jeung sadar beragama laras ari sadar bernagara da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang pan hasil lagi keur urang keneh wajib bela negara teh adi da ai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil ngungkul dina zaman kiwari mah kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti silih asah silih asuh tak eta oge pejuang keneh adi di bumi di buruan sareng sajabina atuh sadar cenah urang bermasyarakat narek pahoyek-hoyek leungeun pantai-antai tangan terek jeung saha piraku jeung cucungu tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we
atau cenah sadar beragama. Heh, cing ingat kapan orang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh. Leres. Tetep da urang moal megar. Timbalan. Kadang-kadang pan orai oge nu sok megar kena ku paeh ai kajejak mah. Atarapi kageleng setum. Leres. Dawa. Leres. Nu mawi mangga urang saur manuk we. Urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun kasep para dewa. Urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada lamun diestokeun gua. Lir pendra. Ieu ge barang nuju raos impawet sana sapratane pun ieu Batara Kala. Di selama ngumpeng sampun demu kita tengar saing pangkonan. Sampurasun. Kakang Panjin Rada. Aulah. Tingali Sikala datang ka dieu. Tingali make pakaian ge mareman geus luar tina ramah tamah sopan santun. Pakaian kadewaan teu dipake. Anu mana? Amuing. Nah, itu pakaian kadewaan tadi pakai. Padangan ditato. Adik. Kaulah nungkula sampurasun. Rampes anak tua, rampes. Rampes. Datang niratang ngademane pakulingan merana. Kekayo hingkang ampun prapta. Hacur kahuyuk Bapak Guru. Alah. Ujas tuti hidup ditarima kuala. Kahuyuk Rama Uwa. Kasep. Ditampi nuhun anaki. Pangapunten kapengkeran ieu nya. Oh, maga lingi. Saha kala aya batur Bapak dicuwe di saluareun lawang selaman nangkep bala. Nah, eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten Bapak ras jigi teh alade. Hapunten rusuh. Hapunten Bapak. Ya teu aya kalangan. Prapta kadia wangunan rene kakadia lengeran. Rene kakadia lengeran.
Kusarira tunggal kulalang Gusti Panji Rahmat tunggal kulalang Gusti ningali kaget konera ningali sakesan ningali ingkang sampurna abda kaget penirakan ningali ingkang sampurna wis kenaping pinasti tersaya wis kenaping pinasti kersahyan Sadayana anu sami langit lingit ti karaton bale mercukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan hartosna teh parantos luar pinaramah tamah sopan santun tata tertib kadewaan alah bagea anak gua haturan tagaran nuhun bapak wah meureun kaset berkenai atuh oge punten ieu kapengkeran ieu nya kakandang mangga adinda mangga jeung saha ayat batur ala aya naon kala saperkawis ala dongkap ka dieu nya naon kaset sono bapak nuhun sarua bapak ge sono kadua nanti eta bapak aya hal-hal anu bade didugikeun ieu teh bapak aya hal anu rek ditepikeun leureuh tapi geuning kalaresan kasondong di karaton bale mercukonda ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar bapak teh nyeta ieu teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa geuning bapak sok bingung kapan bapak mah raja Triloka Trihartina tilu loka alam tilu alam dipimpin ku bapak nah teu aya raja-raja nu saletor dume ayeuna mah aya otonomi lain kala geudaan
ngeunaan marca pada meureun ala ge geus ngadenge kejadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun leres datang halodo loba leuweung anu kahuruan leres can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kendaraan darat laut jeung udara leres can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can anggeus perang lain marebutkeun naon teh jelema nya ngan parasea we kahayang teh Datuk pira teh marebutkeun eusi pujit tak ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama kandenan syahadeui jadi ama terek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan keluar napikeun ngungkulan alam marca pada supaya balik deui ka asal tah kitu kasih sugad ieu mah manawi sareng manawi hidup tiasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kasep itu Kang Rai gitunya Bapak ya ieu teh nyamung naon nyamung sareng maksud Allah ka dieu nyamung sareng pangabutuh Allah nyamung leres kumaha kalarasan disuhunkeun pandangan ti Bapa pangda kaayaan dunya kieu bener ieu mah kalepatan di Bapa salarana kasalahan Bapa kumaha kalah atau nyalakeun ka itu cedak geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanu jauh nyawang kanu angga jadi salah Bapa teh kumaha salahna Bapa ya urang tek heula ti kawin urang papai ti riwayat ya jadi pangna ceuk Allah ieu pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana seueur teuing pangosina seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara coba lamun eusi dunya cara dina berita bageuningan dunia dalam berita ngan tiluan teu parasea paling loba di depan ieu teh seueur teuing jelemana Bapak akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero lapangan kerja pan sempit kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunuk sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mada kudu barang hakan ari anu nganggur lain ngan ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh lalieur salaletres can dipangbuyan dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk ya buronan seueur
da ayeuna mah cenah geuningan saur bapak ieu teh zaman terbuka cenah nya zaman transparan baheula mah pan korupsi teh di kolong meja ayeuna mah di atas meja malah be dieuna pisan mah mejana pan loba dijual eta da baheula mah berjuang teh mangul bedieu ningkahkeun para penjajah beunang ku penjajah blus kana obak kurunyung teh merdeka kaluar tina obak teh jadi pejabat hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obak pasti balik nya banyak iya ieu anu dicaritakeun ku Allah teh iril real bener kasih kenyataan iya jalan keluarna kumaha upami ieu mah upami bapak ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema emut keneh dina zaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruwat nu matak lamun aya nu ngaruwat teh meuni keuheul teh da eta teh ayana ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema nepi ka diolo rupa-rupa ulah lagu-lagu dipake ngolo ala lagu kidung dah nu matak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan lain kasurupan padahal amek da eta teh bapak cara bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapak tah bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah Allah ngakanan jelema moal anu saroleh moal anu jalujur menta nu baredegongna we rek dihakan ku Allah nu bara sangkalna we pokona mah menta idin dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahat neta utamina mah tukang renten tarek dihakan ku Allah jelema nu tara daek zakat nu teu ka fakir miskin tarek diheulakeun ku Allah eta we ku Allah bapak eta wungkul abe teu lilang mudak anu dibuih we beureun dasyeur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keuneu ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran aya ngakan jelema mun teu laksana ti baheula tak kitu bapak moal jelema soleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararengsang tina agama boh tina dari agama anu kacida mah nu sok meres ka rakyat ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disejakkeun tak kitu bapak di idina nuhun di widia nuhun ku bapak henteu wayahna ayeuna mah bapak abeh rada ngurangan jelema abeh teu pada teuing jelema tak kitu bapak aduh cilaka nuhun bapak nyuhunkeun walaran ieu mah solusi supados bapak ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapak supaya rada ngurangan jelema bicara meneng Gusti petengah tinira petengah tinira
Gusti pati sakedapan putenawang sumarganipun peteng tunggali. Dangu-dangungan dika. Adi. Kakang Panjin rada kade adi pilih kacekok. Cing atos-atos adi. Hei. Naon punyam-punyam. Ari batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus. Bisi diheulakeun dihakan ke. Ulah dihalang-halang. Kala bulan Bapak. Syukur bagja kumbayangan. Ala geus merek pandangan ka Bapa cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna. Supaya ulah loba teuing jalma leres. Jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma. Leres. Entong make jeung nitah ni Wisnu deui cenah ngaruat entong. Leuheung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah. Dipakai bisnis. Kudu sadia-sadia muni saloba-lobana geuning pajarkeun teh cenah keur nyuguh ka Allah teh. Bohong teh pada digubuk geuning ku panayaganana. Iya. Udah jadiakeun perabot campur di bazar. Maka jeung aya ancruk cai sagala. Aduh. Kala bulan Bapak. Ari baheula mapangna neangan sara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa. Can boga pamikiran koloteun. Ta ayeuna mah urang nyarita dewasa we kaset. Sumuhun Bapak, kumaha carana? Baheula ceuk Bapak oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh. Leres. Ta ayeuna mah urang nyarita dewasa. Ya, mangga Bapak. Kieu kasep. Lamun ayeuna Bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul. Leres. Memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju. Leres. Tapi ama salaku pamimpin. Di mana? Ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan. Ngarumpak kodrat kumaha? Cing ingat kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun kunu kagungan urang. Hartina geus disaimbangkeun ieu dunya. Leres. Apaan meureun Bapak teh satuju aya jelema jahat? Dina teu satujuna Bapak lain nganung harti kudu diala nyawana kudu dipetik patina. Lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna. Hartina amal kasempetan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka. Jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang. Sabab naon pangeran oge geus mere kasempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun. Apan anjeunna mamaha dina sagala maha bijaksana, maha ulas, maha asih. Dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna.
dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi 2 bukti 3 pengakuan teu sagawaya ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang ieu dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna Dasamuka ieu maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo Dasamuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui ai kuleuheul teh malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteun cermin pikeun urang sararea supaya ulang urang kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana urang teu perlu benci urang teu perlu ngewa pemerintah ge nyadiakeun tempatna apaan pangguian teh pangberokan. Oh jadi cidakna bapak moal ngawidian kalah ngakanan jelema moal nah upami bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh moal adik diamuk podo cilaka kala cingnya ka amat buya aman tuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kalah moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebut nepotisme nya eta mah kumaha we pamikiran mah ngan sing panjang jeung sing dewasa anjeun mikir bapak ulah ngawidian moal alang ngakanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa lamun kitu carana ayeuna keneh bapak diheulakeun ku aladek dihakan atuh silap sahanu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi pojit aing bapak ulah idina moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa wah penasti kersahyan tumaparang ieu Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan panon beureug kuntu kekerot kuku ngadak-ngadak bararijil nanakeun amarah anu luar biasa lajeng ieu ti pasti diarsam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun nanging ieu ti pasti jagat nata leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tidak paningali ibatra kala wah cilaka waduh kaget tenera haningali kaget tenera haningali kaget nak kiri-kiri kaget tenera ya ikan haningali ya
dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun. Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapak guru udah pasti ngadangu bapak lah. Leungit euy. Hartina tertanggung jawab pamimpin anu model gitu. Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapak mereidin ka aing widadari hiji dik dipaehan. Dewa hiji dituntut we. Tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing. Tingali ku ini. Tingali ku ini. Di bawah heula kasujukan garing ku aing. Iya. Di sana membersih heula. Sia. Hei. Balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja Triloka. Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing dikebruskeun ka kawasan di muka. Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. Sia. Dararatang wala tiap balad-balad ti sela mangumpang. Kula. Kumpul. Kunaon bulan terek kok. Dek, pulang. Suga naik darajat ayeuna aing hirup. Sugan we aya milik atuh bulan. Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh. Sugane jadi dewa. Dewa atuh bulan. Oh, Aya peningkatan hirup teh. pagawean teh aingna nuku. Bang. Alah, nuhun deh ah. Maksudna bulan dari. Masih kena kersa geuning ngenangan abdi nuhun. Oh, bawa ke jeung kerasa sekarang. Aduh. Oh, nyeta. Cara-cara ke cari hospital. Kapan talina mau uing teh sok dikeploskeun geuning. Ante aya kenop. Nuhun ah. Ayo sekarang diajar balaletan. Weh, Aya naon saudara? urang dek jadi dewa. Oh aya nate didoa. Oh, doakeun ku jalanna naon. Doakeun. Sugan we salira jeung. Hai. Mudah-mudahan uing jing tulus naik darajat oh. Ulah naik beca wae hirup teh. Oh, kudu aya peningkatan. Ulah naik. Meureun urang teh sakedeung deui teh di make up. Oh, di bedak. Oh. Di bedakan. Jadi dewa mau diudakan urang teh ho. Walau bakal jadi ketua mani ho. Bakal syukur meureun mah tong jabrik deui na. Dah. Allah.
Aduh. Yalah. Beda rek jadi dewa sama Pak Haji. Nyiksa kain aduh. Aduh, mana? Mana pelekung sini juga Pasti. luar biasa. Alah, jika Pak Haji Dinarnya ke ngabor. Bencor. Bencor. Aduh, Ada reda. Bencor. Bencor. Ada ruduk, Ada reda kan dapur. Thank you. Merci beaucoup. Air rasa anu gitu digor. Di gedung Serbaguna. Naon si teh ngomong teh ku ngaheo teu ngarti aing mah. Naon cenah? Budaya juru bahasa pamejaan ke Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. bahasa karangan. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir sari naon? Oh, tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal hasilna ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh. Ai
pokok dari mana teh saha ngaran heeh oh nya teh apa aduh heeh hah aman ucok odong dodi yang disebut dodi naon dari sono urang mana maneh dod Cikampek Subang Sumedang mana atuh oh ieu teh Ciparai panjang deui naon teh Cianjur oh urang dieu oh naon ieu teh oh urang Bandung laguna halo Bandung Kita halo Bandung di mana di Bandung na hah loh naonnya Ciparai Gede Bage Arca Manik Cipamokolan mana tuh Borot Majalaya Kita Baranogari Borononggari bener oh bener ai maneh naon ka beuki teh tutut naon ketan naon roti bakar sisok lagukeun naon solenak ai gede solena poho deui coba deui benar geus boga ka Bogo maneh di mana jauh di mana Gede Bage urang Sumatera bener ai karesep maneh naon kukat-kukut manuk naon oh buuk air macam buah itu Geuh manuk naon yang calecet lain bisa kumaha beli di sadana teh oh soang jauh aduh punya soang di sadana kitunya alah ampun jauh hah cager oh sawang juna hah
Ulah tong panjang teuing atuh bete. Mana saya rek itu? Naon atuh teh? Oh, mana teh hitut? Naon atuh? Nah, saya teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal aya misi aing teh. Goblok teh. Sakitu Aing teu ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Sakitu kenang bebe-rebetan deui kumaha kadenge. Datang aing teh mun jalan rempling sararea hayang dikenangan euy teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh tiga. Urang kakaitan. Ah, benar gitu. Hei, aduh, nuhun. Katampi. Aduh, nuhun. Muni nararing sakit. Nuhun. Dek, nah, tak jadi kenangan duit sia teh. Hah? Maneh bieu jadi kenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener cepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lemang mah. Di Banyaran goblok lain Lemang. Oh, nuhun. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapak maneh teh maot. Mun pika geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh sing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge. Goblok. Awas nu maot, awas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabarasasi. Eueuh nu maot seminggu. Aje. Kopi bisa teuing. Keun bae tong dicungcurikana. Da meureun katuturkeun kurang oge ae-ae tong dicungcurikan aje. Anggur doakeun kurang sing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau beuki parah gitu.
dewa ya. Yo. Tahu? Terasa begitu benar. Guling Jibrit. Ngacur ke mabak coy kulan. Diuk. Goblok. Jauh-jauh. Sidik nu gerong Denawa sami yang merbayaksa. Gendera sami yang merbayaksa. Sikap pedang tamsi kadabini Chandra Sapangali. Denawa balad-balad Batara Kala anu ngahaja dikerid. Nyaeta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka. Unirahan dina kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta kumaha urang sararea urang sami bunga-bunga sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya, asik. Aduh, urang tereh bakal jadi pejabat tertinggi. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mah ge kumaha mun rag-rag jantung. Nah. Kapan di mana aya budak geuning mangge karewase sok dewan? Sawan damang. Nah, sia teh kamina-mina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup awan. Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Awan wawan. Wawan mah di mana urang ning arek paseang ning kitong wawanianan.
tak itu ya denge kusia di mana urang sadaya jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni halo ai maneh uing mah lamun dipercaya ki joge hayang di bagian pertanian maneh uing peternakan melak naon melak kungkang teh ngeunah teh disiupan dipake coy sama kangkung atuh sama nah sia teh ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung nah sia ai kalangkung mah di mana urang numpang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang pan aya laguna kalangkang mah naon boga kabogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga kabogo jauh teh mau melegung ai kalangkang mah kieu mungguhi dina kieu na kenyari sete wina-wina teuing atuh sia teh oh ai maneh mah ai dahar jeung uyawa tapi hirup teh uyahan hei itu dunungan uing kumaha hasil geus hasil ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tantara Dorantaka minta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton mangga awas lawan bisi aya serangan ngadadak bisi aya serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal sacekleh siap barang nuju raos nyaeta sambil ngajaga sapratannya pun ieu balad tantara Dorantaka balad tantara sawarga hiji anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya manga pasukan kalah sorak kenah dia ayo kepung wakul kurang ajar bangsat dasar setan dasar siluman ieu haram sesawarga katincak ku makhluk mureh itu ya entong make jeung loba carita hayang nyaho nepi ka perbahmana kasakkeun sampean kuy wae wah ampun buta ayangnya
Wah, sia. Dasar buta. Ayeuna geus dilinih di sawarga teh kungai. Wah. Muat terak sia. Sok. Wah, sabara puting ngasah tapi soalnya. Hah? Masih ada cara aing dulu. Di urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia. Wah. Hampura. Kumaha? Lai, kumaha? Ngeus birat, ararini tarari, eta ngeus birat, ararini. Ngajan mungkin, geus takdir, ngajan numpang, geus sadar, milik diri bagja awak, Dalatang tumilarang itu mah, dalatang tumilarang itu mah. Cing lagu naon? Ya, lagu siapa inget teh? Ayo, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kanu ceking deh. Mangkaning widadari macara reking. Oh, cara reking kanu awakna ge. Sabab aingnya ge buta aing maloba deuleuan. Jeung alus deuleuan. Alus cara kanu goreng. Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanna ruksak. Kapeureupeunana eta teh kucing kotok. Ayo batur urang ini. Kajono ka Pak Haji Sidik. Oh, mangga. Kali bukan di bakalan. Bejana aya Pak Haji engko surang manyendrek buah-buah. Aya kubaganya lur. Oh, katenan. Aki umbaran di radio Alba buah dua. Aya.
Bapak Momo Cikeresek Supi. api Mama Tuyat Baros Ayah. Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung Ayah. Bapak Uli Nono Pasir Munjang Ayah. Bahdul Alba Ayah. Mang Dewa penjahit Buah Dua Sumedang Supi. Jawa Barat Indonesia dunia Ayah. Bapak Haji Apo Ayah. anu kusinen kamari disamat Haji Opa sadege-degena teh beureunya Alah. Bapak Haji Asyik Taruna ya Supi. Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari Ayah. leutik-leutik tapi gede usahanya Bapak Dodi Darsono aya Ayah. Bapak Dedi Rosida aya Ayah. kesempatan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pangeus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mere kasempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjeunna maha dina sagala maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang ieu dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna Dasamuka ieu maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo Dasamuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui ai kuleuheul teh malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diajarkeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteuñ cermin pikeun urang sararea supaya ulang urang kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana urang teu perlu benci urang teu perlu ngewa pemerintah ge nyadiakeun tempatna apaan pangguian teh pangberokan oh jadi sidakna bapak moal ngawidian kalah ngakanan jelema moal ya upami bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh kuala diamuk cilak kalah cingnya angka amat buya bantuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kalah moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebat nepotisme nya eta mah kumaha we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa ajeun mikir bapak ulah ngawidian moal alang ngakanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa lamun kitu carana ayeuna keneh bapak diheulakeun ku ala dipihakan atuh silakan
anu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi si puji aing. Bapak ulah ididan moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa wah penasti kersayang tumamparah Cengke batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan anon beureuh huntu kekerot teh kuku ngadak-ngadak bararijieuna nakeun amarah anu luar biasa lajeng ieu teh pasti diancam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun nanging ia teh pasti jagat nata leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tidak paningali ieu batara kala wah celaka kaget tenera handingali kaget tenera handingali kaget nak kiri-kiri kaget tenera ya ikan handingali ya dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun. Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapak guru udah pasti ngadangu bapak lah. Leungit euy. Hartina tertanggung jawab pemimpin anu model gitu. Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu terdatang si bapak mereidin ka aing widadari hiji di Cipaehan. Dewa hiji. Tapi widadari mah samemeh di Paehan teh ku aing. Tingalik lu ini. Tingalik lu ini. Di bawah heula kasujukan garing gue ini. Iya. Di sana membersih heula. Sia. Hei. Balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja Triloka. Aing ayeuna jadi raja Sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing dikebruskeun ka kawasan di muka. Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. Sia. Dararatang wala tiap balad-balad ti sela mangumpang. Kulo. Kumpul. Kunaon belum teres kok. Dek, Ulang. suga naik darajat ayeuna aing hirup. Sugan we aya milik atuh ulang. Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh. Sugane jadi dewa. Dewa atuh ulang. Oh, Aya peningkatan hirup teh. pagawean teh aing